maksud ojol jeung dunia geus maotna jelema datang ka makomna hadiah ka makomna ziarah ka makomna deuleukeun geus maotna mun biasana ojol jeung dunia pek bae eureun moal aya nu ingetin eta teh rahasia anu luar biasa terahasia anu luar biasa maksudna Imam Ghazali dek garitakeun keikhlasan jelema deuleu geus maotna bae nu mantak urang zararah katua ka naon kitu ngaranna ka Maulana Hasanuddin ahli ikhlas urang ngajarahan ka Maulana Yusuf ahli ikhlas urang ngajarahan deui kitu ka mana kana Ki Ayasnawi ahli ikhlas asal ahli ikhlas jelema ku Allah digiring-giring ditaku saha eta zarah aya nu ngagiring-giring eueuh aya kiai maot teh henteu dijarahan ku muridna acan muridna ge santrina ge teu jarah-jarah acan sangheuk bawatna teu bisa dibobodo nurani mah kunaon eta baheulana jago mah ngajago ngajina hebat mah hebat ngajina cuman ojol jeung dunia Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah wa ati'ullah wa ati'ur rasul wahai mukminin sing narurut maraneh kabeh ka Gusti Allah Allah tegas ngainstruksikeun tadi titah ngajauhan mabok jeung judi titah ngajauhan ku Gusti Allah teh kana patung jeung azlam adu nasib teh ku Gusti Allah diinstruksikeun melalui wahyu ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok Muhammad Rasul aing nyampaikeun ka sia intina titah nurut ka aing cak Allah wa ati'ullah wa ati'ur rasul tuturkeun rasul lantaran rasul mah ucapanana lainang di dirina la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha moal nyarita haram kecuali parentah aing moal nyarita wajib kecuali parentah aing moal nyaritakeun sunah kecuali parentahan aing dek nyampaikeun ka sia teh lantarannya ka sia ngan hese aing teh nyampaikeunana melalui saha ge kecuali melalui rasul diutus ku aing seorang rasul Muhammad ngaranna tuturkeun ku maneh anuti ku maneh perintah Allah awas terutama dina mabok jeung judi jeung patung jeung azlam nu opat teh tadi na ieu mah dijelaskeun wahdaru cek Gusti Allah hati-hati nurut maneh ka Gusti Allah nurut maneh ka parentahan Rasul Allah tapi wahdaru awas hati-hati kumaha hati-hatiana lamun maneh nurut salamet mun maneh teu nurut bahaya wa in tawallaitum maka lamun maneh mengo mun maneh ngabalieur lamun maneh teu nuturkeun ka perintah Allah teu nuturkeun teu ngajading kana ucapan Kangjeng Rasul perintah-perintah Kangjeng Rasul ku maneh teh fa'lam kanyahokeun ku anjeun annama ala rasulinal balagul mubin Rasul mati kasangkut paut eueuh deui nyana mah ngan sakadar nyampaikeun doang maneh nurut salamet maneh teu nurut bahaya Rasul mati aya naon-naon teu aya gantar kakaitan teu aya hubungan nyana mah ngan sakadar diberekannya bae ka umat nyampaikeun ti aing andai kata Rasul teh nitah ulah mabok maneh nurut salamet andai kata Rasul nitah ulah mabok maneh teu nurut ih atuh Rasul mah teu kasangkut paut lantaran Rasul mangan sakadar annama ala rasulinal balagul mubin ngan sakadar nyampaikeun Rasulna parantos teu aya tilar di dunia mah disampaikeun ku para sahabat ayat ieu sahabatna geus teu aya sampaikeun ku tabiin geus teu aya disampaikeun ku asbat tabiin tahun 2011 penyampai lidah Kangjeng Nabi di Jakarta loba keneh di Pandeglang loba keneh di Serang Pandeglang di Serang loba keneh saantero dunia nu nyambung lidah ayat ieu loba keneh ngan hanjakal teh kumaha hanjakalna ieu pemerintah teh dirina artina nu marentahna ieu adalah bener-bener henteu mengamati ayat ieu
sehingga nyana teh ngajual ayat. Kumaha ngajual ayat teh? Dina zahirna mah ngalarang nyana titah mabok di panggung sapeting bisa 2-3 panggung horeng jero nama ojol ayat eta teh jang meuli meo. Moal teurak kajen ku kumaha ge. Aya jelema nu mabok didakwahan ku kiai model kos kitu, teuk ceuli datang ka teurak we. Moal teurak. Naon sababna? Lantaran ojol ka mah ojol ayat. Nyana ngaluarkeun ayat susuganan mancing, lain mancing supaya menang hidayah, tapi nyana mah mancing supaya dapurna ngebul. Mal beres. Nu mantak lantaran ojol deuleukeun geus maotna. Deuleukeun cek Imam Ghazali deuleukeun geus maotna we. Trek we kiai nu sok dakwah maot. Maot misalnya ieu, maot. Aya eueuh nu zarah umat kadinya. Ternyata eueuh. Apakah teu wauheun? Wauh. Apakah teu akrab? Akrab. Kunaon bung jarah? Pan nyana baheula dakwah. Abi dakwah lagi dibayar ieu ku aing. Ojol teh nyana mah dakwah. Eueuh karasa. Tapi lamun nyana tilok ojol ku dunya, maot. Masya Allah. Nyana pernah datang ka imah aing nasehatan. Dibere mah dibere tapi teu maksudna nyana. Itu maksudnya angan kos gitu cek pemuda teh Masya Allah keur aya nama urang teh ku sasalaman ge kana sehatan ku neuleuna ge kana sehatan komo lamun geus ngajina kana sehatan emang teu maksud ojol jeung dunia geus maotna jelema daratang ka makomna hadiah ka makomna ziarah ka makomna deuleukeun geus maotna mun biasana ojol jeung dunia pet bae eureun moal aya nu inget teh. Eta teh rahasia anu luar biasa, terrahasia anu luar biasa. Maksudna Imam Ghazali dek garitakeun keikhlasan jelema deuleu geus maotna bae. Nu mantak urang zararah katua ka naon kitu ngaranna ka Maulana Hasanuddin ahli ikhlas. Urang ngajarahan ka Maulana Yusuf ahli ikhlas. Urang ngajarahan deui kitu ka mana kana jadi ka Ki Ayasnawi ahli ikhlas. Asal ahli ikhlas jelema ku Allah digiring-giring ditakusaha eta zarah. Aya nu ngagiring-giring eueuh di lembur urang aya jawara paeh hayang urang jarah ka dinya atuh henteu pancena sok nganasehatan nganasehatan gatunya mah marah aya kiai maot teh henteu dijarahan ku muridna acan muridna ge santrina ge teu jarah-jarah acan sangheuk bawatna teu bisa dibobodo nurani mah kunaon eta baheulana jago mah ngajago ngajina hebat mah hebat ngajina cuman ojol jeung dunia lamun ditanya kunaon sih teu daek jarah henteu lah kunaon emang pan ngadidik sia atuh ngadidik ge bae laing sok dipentaan pentaan asal aya anu ngaji bae tah murid aing sing ade eta hancengan aing teh sing ade nu nanya masalah bae jadi murid oleh kaum mana teh sekali nanya sejutanya nyen pondok menta, nyen majelis menta, ojol teh nu kos kitu ngaran. Mal beres. Nyen kudu nyen majelis manyanana atuh. Aya masyarakat titah nyen majelis aya nyana meuli apansa. Eta goblok kiai di Singapura kos kitu eta. Ieu mah keur carita masalah ikhlas cek Imam Ghazali. Sampaikan geura ayat bakal ngerenyet geura jelema mun nu nyampaikeunna nu marentahna ieu adalah teu ojol jeung dunia sok wahai para pemuda nyaahan diri maneh jam moal ngora bae jeung sing hade isuk pageto teh anjeun bakal maot sedengkeun maot teu ngolot teu kolot teu ngora eureunan geura ge mabok ku sakitu bae nyanana teu boga pikiran hayang dibayar dakwahna aya bae 2-3 mah nu eureun sanajan nu maju aya 10 sanajan unggal penting dakwah menasional tapi di benak hate nanya teh lain eta nu dimaksudna maksudna mah dek numpuk harta ieu mah tinggal maksud lain dibere jeung teu dibere lain boga jeung teu boga tapi maksudna sing ada singkah arti menang nyokot ti mana eta Imam Ghazali menang nyokot tina innamal a'malu binniyat jelema mah kumaha niatna jelema ngariung teu niatna naon niatna teh deuk tahlilan nek syiar kemudian diberi berkatna satrek masalah
teka bawah teka jinjing gunya ada satrek berkatna atuh loba jasa masalah tetep bae syiar mah kuari mah jelema dek ngariung tapi itu dimaksud berkatna berkat mending mun satrek pugu cau deh mending mun cau nu beureuh mah cau hansip rugi emang cau hansip aya eta kos kitu tah beda niat sih gak ada niat mantep niat eta sok di naon ngaranna sok dibahas-bahas bae ku kiai balikan deui supaya jelas niat urang teh penting dek niat hudang lah aing dek tahajud kasubuhan eta urang geus boga nilai tahajud geus boga pan nilai tahajud masyaallah eta niat jadi kadang-kadang niat eta bakal ngabentuk di akhirat sanajan teu dipigawe niatul mukmin khairun min amali mantak ngaji niatna deleukeun ge kadang-kadang beda ieu sorana beda sora lamun niatna ikhlas mah beda nyelecep ka jero hatena teh rindu ka jero hatena ngeunaheun ka jero hatena teh eta teh bakat tingku ikhlas di jerona ikhlas teh naon teh lain diomong ikhlas mah teu hayang urusan dunia hayang kalem teh hayang dimulai diagung-agung teh deuk nyampaikeun ayat ieu mah supaya manusia bentak mata hatena itu maksud yang dibayar kebenaran diagung-agung aja dibayar dibere itu tapi urusan batur asal dirina nah iyalah nu hese teh berangkat awalna begitu ngalengkati mah dek naon maksudna dakwah dek naon maksudna ayeuna ieu mah dek dakwah bae ayo ngan eta teh sok ngomong-ngomong sabaraha jam ieu nya setengah jam bos setengah jam lamun naik kareta mun sedang ka mana bayaranna ge gede cabok ya kos gitu mah eta teh ilas eta kos gitu kan eta teh tah piceun mun hayang bener piceun mun hayang bener ieu nyampaikeun ayat ieu disampaikeun di dunia ayat ieu disampaikeun mabok makin menjadi-jadi kese luar biasa nah ieu diakhiri ayat nu tadi teh ku ati Allah wa atiur rasul narurut marane kabeh ka Gusti Allah Allah teh ngalarang melalui Kangjeng Rasul minum arak judi wa atiur rasul tuturkeun turut ku maneh Kangjeng Rasulullah wazaru jeung hati-hati kudu rempan maneh kana berbagai permaksiatan lantaran bakal ngejerumuskeun anjeun ulah-ulah di dunia komo di akhirat nama deui bakal sing jarungkel ka neraka jahanam lamun nurut atuh salamet lamun ngabalieur mengo fa in tawallaitu mani taat mun mane ngabalieur tina taat rasul mah rasul bae tapi teu didenge kiai mah kiai bae tapi teu didenge fa'lamu awas aya rambu-rambu hubungan naon Kangjeng Rasul mana ma'ala rasulinal balagul mubin Kangjeng Rasul mah hanya sekedar nyampaikeun doang atuh ari katarima salamet lamun teu katarima atuh bahaya lantaran fajazaukum alaina cek Gusti Allah adapun babales aranjeun kabeh mah eta adalah tanggung jawab kula nurut maneh kukula bakal disalametkeun ka surga teh nurut maneh kukula dijangjian kukula teh bakal dikanarakakeun sakitu bae Rasul mah teu aya patula-patalina naon kitu kene kiai ngalarang niat mah sakadar dakwah bener-bener lillahi taala aju jelemana teh daek darurut ka kiai ih atuh annama ala rasulinal balagul mubin kiai mangan sakadar nyampaikeun doa nurut jeung teu nurut lain urusan kiai mantap kiai ulah marah lamun dakwah teh aju teu narurut marah kieu goblok sia teu nurut ka aing deuk nurut ka aing deuk nurut ka saha sia tolol sia goblok sia eta kiai moal beres sama kos kitu moal beres atuh ieu keur nyampaikeun mah nyampaikeun bae haram riba haram ngredit haram praktek isuk-isuk datang Waalaikumsalam enon ya ampura kiai kunaon aduh doakan kula bulan kemarin itu bisa bayar kreditan karep mudah-mudahan boga cek hate aing kamari aing nyampaikeun haram kuari minta doa ka aing ieu aing teh sieun nu kabalinger sebenarnya deres kene eta mah kos kitu deres kene deres
nu kieu waalaikum geus ceurik bae oh nya bikang di mana di mana udah deket cenah di dinya aya naon aduh cenah daripada ditarik deui ku dealer mau nginjem duit ja iya aduh boga salakitan teh si budak mun teu onam artina itu depan masya Allah gula ngajing mengaji baik ke kiai ngadenge bae jadi manginjem duit bae jangan bayar kreditan innalillahi wa inna ilaihi kudu kumaha tah atuh teh kumaha nyampaikeun anak nyampaikeun bae ngan can datang ka hatena can dibere hidayah ku Gusti Allah berarti mahal teh anu ngagulak-gilekeun mah anu ngaleungitkeun hijab mah lain kiai lain wali lain Kangjeng Rasul nu mere hidayah mah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah timbul pertanyaan-pertanyaan para sahabat urang alhamdulillah cek para sahabat teh kazamanan karena ayat innamal khamru wal maisir sehingga orang sadar nu tadina osok mabok eureun tadina sok judi eureun tadina nyembah ka patung areureun tadina dunus nasib ngundi nasib baju areureun ku ari mah kulantaran urang nyaho kana haramna ngan ieu ayeuna mah fakal fa bi ikhwanina alladzina matu wa hum yasrabuna al khamra wa yaquluna malal maisir aya eta dulur urang tetangga urang nu kamari ieu mararabok kamari ieu jararu diaju ku ari parae eta kumaha kamari ieu meme diharamkeun nyana mabok aju pae nyana judi duitna pake dahar dirina pamajikan jeung anak pae eta kumaha nya ai urang mah kuari geus areureun ieu jageus jaho ieu kana haramna ai eta bapa urang emang urang uwa urang kawau urang anu baheulana mararabok paeh kumaha eta iman mah iman ka Gusti Allah tapi can turun ayat saklek haramna arak nyana kaburu paeh kumaha nya eta jobe ayat ieu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Cek Gusti Allah laisa 'alal ladzina amanu wallahu alam bimuradi teu aya tetep ka jelema nu ariman ngimankeun geus amilus solihati bahkan beramal soleh junahun dosa teu kadosaan fima taimu dina sagala rupa hasil-hasil nu kumanehanana di dahar lamun dina arak mah kunyana diinum nginum arak wal maisir hasil daripada judina kunyana di dahar dirina jeung pemajikan keluarga eta mah pan qoblat hari memeh diharamkeun artina jelema nu baraheula iman ka Gusti Allah jeung Rasulna bahkan nyana ngamal soleh ngan encan turun ayat kasaklekan haramna diharamkeun nginum arak jeung judi kemudian nyana kaburu maot cek Gusti Allah laisa junahun teu dosa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihat bagi jelema nu ariman terus amal soleh fima taimu dina naon nu kunyana nu diinum arak diinum hasil judi kunyana di dahar asal idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihat di mana aranjeuna takwa di mana aranjeuna iman di mana aranjeuna beramal soleh asal iman takwa beramal soleh masalah lantarannya maot memeh diharamkeun secara mutlak dikuatan deui ku Gusti Allah summa taqaw amanu inget yang penting mah takwa jeung iman modalna syaratna asal takwa jeung iman tambahan deui ku Gusti Allah summa taqaw wa ahsanu nu penting mah takwa jeung ihsan nu mantak aya 3 di dieu teh ittaqau teh loba amat aya rahasiaan teh barang dibongkar ku ilmu bilagah mah
nomor kahiji aya idza mattaqau wa amanu wa amilus solihat, nomor kedua sumattaqau wa amanu, nomor katilu sumattaqau wa ahsanu. Ayat 3 ittaqauna loba amat atuh cukup bae hiji ittaqau anu awal mah eta adalah jang pribadina, ittaqau nu kadua mah jang pribadi jeung halayak rame, ittaqau nu katilu mah jang dirina halayak rame jeung ngalaksanakeun ihsan. Nu mantap aya iman, aya Islam, aya ihsan, aya syariat, aya tarekat, aya hakikat, selalu kitu bae dina Al-Qur'an teh. Nu mantap di dieu ge aya 3 ittaqauna. Ittaqau nu pertama ittaqau iman, ittaqau nu kadua ittaqau Islam, ittaqau anu katilu ittaqau ihsan. Nu mantap ittaqau nu pertama ittaqau syariat, ittaqau nu kadua ittaqau tarekat, ittaqau nu katilu ittaqau hakikat. Mantap ge iya ya ihsan, terakhir mah ihsan, hakikat ya summa taqaw wasanu. Ngan kabelah dieuna istimewa Gusti Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allahumma mika cinta jeung mika resepna teh ka jelema anu nyieun ihsan. Berarti anu ittaqau binafsihi masa kadar takwa jeung iman jang dirina masih diproses engke di akhiratna. Nomor kadua ittaqau anu kadua jang bigoirihi jang bisa merean ka batur nyaritakeun ka batur tapi dirina mancan ihsan masih diproses ku Gusti Allah. Anu henteu diproses mah anu meunang mika dikit cinta Allah ia adalah jelema anu ittaqa amal soleh iman termasuk ihsan. Iyalah wallahu yuhibbul muhsinin. Nu kumaha ihsan? Ihsan anta budallah kana katarahu wa ilam takun tarahu kanahu yaraka. Maneh ibadah ka Allah seakan-akan neuleuh ka Gusti Allah, mun can bisa seakan-akan dideleukeun ku Gusti Allah. Berarti teu pernah bae aya mimpar-mimpar urusan dunia, teu ojol nyampaikeun Qur'anna, teu ojol nyampaikeun ayatna, teu ojol nyampaikeun hadisna jeung urusan keagungan kemuliaan, jeung teu ojol kana urusan dunia ihsan. Sieun ka Gusti Allah. Bagian mun dibere duit geus sieun nya mah. Waalaikumsalam. Ti mana ieu? Ti atut. Ai butuh ieu ka duit teh. Ieu teh pan keheulanya halal apa haram. Kitu ahli Allah. Kela dieu kala. Sabaraha duit? Yang dibuka teh bu emang tarima bente sebara duit lah. Barang dibuka teh 1 juta lah letik 1 juta mun 5 juta mah bejakeun ka atut daek 1 juta mambung panai 5 daek kagok ka neraka. Aduh neangan daftaran bae cenah daftaran eta naon kadang-kadang KTP maksudna dek di umroh-umrohkeun. Ini umroh jadi ganjaran apa henteu? Kunaon teu berpikir, masya Allah. Ieu ayat lain lalagaan. Gusti Allah cukup bae ieu teh, make ittaqauna hiji bae. Cek ahli bilagah mun hiji ge cukup. Tapi make ayat 3 ieu teh lain lalawara. Ya Allah ya Rabbi. Maka idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat hiji. Mereka dua summat taqaw amanu dua. Mereka 3 summat taqaw ahsanu. Masya Allah 3 ittaqauna ge hati-hati sing rempan maneh. Awas hati-hati karena berbagai paharaman jeung permaksiatan. Imankeun ku anjeun beramal anjeun kana amal anu soleh hiji berarti syariat. Tambahan deui ku Gusti Allah summat taqaw amanu mentak ka dieuna ge make tafsiran Imam Jalal teh sabatu ala taqwa wal iman di jerona teh geus tetep takwa jeung iman ngan kuari ngalaksanakeun nya nante akana intisari takwa jeung iman tarekat ngaranna suluk disebut berangkat kuari mah lain sakadar iman tetapi nyana berangkat hati teh supaya benar-benar deket jeung Gusti Allah. Supaya datang ke mana ya? Supaya datang diri nate ka Gusti Allah. Emang Gusti Allah bisa ditempuh jalan mana? Bisa henteu naik kereta,
pisan teh naik kapal atau naik Apollo. Oh, otak nancan datang eta budak. Gusti Allah mah di mana-mana aya. Tapi lain berarti eta Gusti Allah. Kumaha tuh ngaji nu mantap ge. Jangan ngajinya terus bae atuh otakna pendek jasa sia mah. Campur jeung naon? Wayah ngaji-ngaji wayah datang ka imam nonton TV melulu. HP bae meuli nu anyar deui. Oh, budak. 3G HP na ge geus. Mending mun ngarakeun aki-aki geus bau kuburan. Mamawa HP keneh bae. Ya Allah, ya Rabbi, tak aki-aki buang ka warah jas. Itu para rantes aki-aki bawa HP Gusti Allah nu aku. Ya pasti aing dipake kagredet ya ku Amerika. Naon sebabna? Perusahaannya napaan? Waduh bahaya ieu cenah kiai ngalarang meuli HP. Waduh, aing nyeunan HP kunyana dilarang. Aing mah ngan ngalarang doang ieu meka. Ya tetep kiai ajeuna ge meuli bae. Ngan ngomong bae heulanan ieu mah. Nah, lamun deuk bener-bener nyana make ittaqau nu kadua. Tenden HP-na, HP. Selamat berpisah. Aku mendengar pengajian dari kiai, ternyata engkau harus pisah. Dengan berat hati aku bisa terpisah denganmu, tetapi demi menuju Gusti, waduh, engkau akan aku tinggalkan. Tapi ai dijual mah moal si HP bisi aing hayang deui. Setengah hate teteh jelema teh. Setengah hate kuduna lawan pican. Plus. Meuli deui. Lain lalagaan ibadah teh nu mantak urang eueuh ngeunah kumaha ilmu fatul muin mah aya, ilmu jamul jawame mah aya, ilmu tafsir mah aya. Kok eueuh ngerenyet cenah ibadah eueuh ngeunah, asal eueuh ngeunah bae ge kadeuleu jelema mah sinarna eueuh. Emang kumaha gitu? Lamun aya jelema nikmat ibadah ngan nyaritakeun nikmat ibadah mah teh mah geus rahasia bae hese nyaritakeunana ngan beda engke sinarna. Boro-boro ndek nanaon tah pepegatan jeung HP bae geus sakitu hese. Aing mah jaga sekolot umur 60 tahun ku batur di ustad-ustad jeung di kiai-kiai. Lah HP aing isin aing. Geus aing mah moal. Ku ari mah HP teu boga nonton TV bae. Atuh ieu bagi berat penyakit. Bagi parah ya mah impus ya mah kiai kos kieu mah. Geus teh TV geus sia mangpaat aing neuleuan sia bae ti baheula teh ngan saukur berita bae paling ge anu-anu lah. Film nyanyi geus teh hayang aing mah geus tah dua tang. Coba ge dua bae HP jeung TV. Ieu teh di jero hate diberesihan teh hayang teh mah kos kitu mah lahun walabun teh mah geus. Aing mah deuk ka Allah bae saminggu bae ngerenyet bakalna. Hayang meuli deui. Aduh, menang seminggu dari cokot deh HP. Tidak kuat aku berpisah denganmu. Jaringanku kurang sehingga undangan ngeriung kok nggak ada. Yang biasanya kayak ondo sama kos gitu. Tidak bisa pepegatan. Ndek menuju ke Allah kudu aya anu ditinggalkeun, kadaanan ninggalkeun dunia secara total. Keheureuyan nu kitu bae heulangan. Lah cenah disebut ortodok, geun bae disebut ortodok ge tereh paeh ieu. Daripada disebut modern haju paeh, modern kabawa ka ditu hanas ibadah teu ngeunah, pikir tak ku otak. Ya Allah, ya Rabbi. Ye ndek naon ye? Ieu mah keur carita summat taqwa wa amanu tingkatan kedua. Tingkatan kahiji mah eta tadi engke aya proses keneh bae. Allah teh ieu tilu teh aya rahasiaan. Ngan saeutik we dijelaskeun ku Imam Jalal teh. Coba deuleu tafsiran di kitab-kitab lain tentang ayat ieu. Masya Allah teu sembarangan Allah nenden tilu takror teh. Tapi takrorna teh takror teh budak balik. Takau deui. Mun eueuh rahasiaan moal dipuat di dieu. Tah tingkatan kahiji mah nu tadi teh ya takwa iman, tapi tetap nyana masih biasa kena baik, cuman di mulut tidak sampai di hati. Waduh, sedangkan kan dari mata turun ke hati.
sia ngarora keneh mah kitu. Ku hari mah teh geus beres ta eta mah geus tah. Wa summat taqau wa pelaksanaan ieu teh. Duh. Anu kamari teh maharim dilaksanakeun. Ku hari mah geus menuju ka Gusti Allah lah. Tah dibere duit ge. Ieu teh saha? Teh anu henteu. Henteu mah rada gede, endek gede dek leutik henteu bae kulam. Nu lumayan jeung nambahan meuli apaan sah. Henteu, aing kajen teu make apaan sah naik angkot aing. Geus henteu bae, cek aing henteu bawa, bawa ka ditu. Sugan hayang ditamban teh hayang. Soalnya atutna kawin jeung aing. Sarekadan sakit atuh. Misalna lain ti atut bae sarua ti wahidin ge. Ulah. Urang pilih sesuai jeung nurani. Abeh urang di dunia beres di akhirat henteu dicarekan ku Gusti Allah. Ieu mah jang santri, bejang santri. Anu lain santri mah teu nyaho nu hukum. Jang kiai atuh mimba bi komo. Santri mah pan nyaho, ieu duit nu kos kitu teh teu beres. Peureum manta kunaon? Peureum sakedeung deui 2 bulan deui. Peureum. Iya berem sabelah mata mangintip ngaranna. Aya nu kieu bae cenah aya di ditu. Cenah aing kiai. Ku batur mah aing di ustad. Aya nu pae ngundang ka aing, ngariung ka aing, muludan ge aing kaundang. Tapi ieu aing can diambeun meureun nya. Jen can ti kulon can aya, ti wetan can aya. Aing mah meureun kunya lain pajar jelema kadal meureun. Dek ngeunaheun kumaha ibadah. Ikir carita summat taqau. Panyakit eta teh kos kitu teh. Geus HP panyakit, TV panyakit, jaringan-jaringan panyakit, duit nu teu pararuguh panyakit. Lepaskeun geura eta sok kudang peuting. Usolli Allahu akbar. Maaf, engke bakal kabayang guru ikhlas urang. Bakal Allah mere kos kitu heula. Tek bae kiai anu mah meureun ngeunaheun soal aya engke di jero hate. Allah tambah ikhlas. Eta teh dorongan moral anu ku Gusti Allah ditambahan ka hate urang. Naek urang tek. Komo wali meureun. Allahu akbar. Lain ngahayal, aya ngahayal mah bahaya. Tak mereka ditu Kangjeng Nabi mah di Guha Hiro sorangan meureun ku nikmat-nikmatna teh ibadah. Allahu akbar. Geus ngeunaheun ibadah. Moal bisa lamun aya hahalang Allahu akbar. Kamari 500. Lamun ka panggiriasana 1 juta ya. Iraha ya undangan deui nya. Hayalanna kos kitu beda. Ieu mah kula mah alal haq bae beda ke pemikiran-pemikiran beda. Allahu akbar. HP nu eta kekerbek anu anyar sabaraha duitnya buatan Cina sih sabaranya cak batur bagus tapi teu rusak kajeunna aing isuk bae gitu. Moal beres cak aing moal komo anu ngahape Allahu akbar ting tong saha eta iya kana budu aya ting tong wa iya kana saya eureun mah kitu salat. Tetep celi datang ka ikhlas bae ge. Ieu keur carita urang lalagaan. Beda engke jeung beat mah dina tarekat lain deui doktrin. Ieu mah keur carita dilalagaankeun bae. Pikir ku urang moal bisa kajen ku kumaha ge. Mentak aya jelema norekat boga HP pabatola tariqatuhu. Batal kajen teh zikir 9.000 ti peuting boga HP batal cak aing batal. Deuleu persyaratanana. Cenah saya kitu moal di tarekat teh batal. Ya mah teh saha-saha cenah nya mah udang-udangna ge gede geus muka hasapah. Oh, bohong. Deuleu syarat aya 40 persyaratan. Masyaallah. Lain haram. Haram mah henteu HP mah. TV teu haram zatiahna, jatuh najis teu naon teh mah kos kitu mah. Tapi bagi nu norekat teu meunang. Henteu meunang badak amun aya kiai hebat sorbanna ge ngangsar ka handap. Tapi make kene HP geus cuma syariat kene ieu mah bangsa nu pidatona hayang duit ieu mah nu geus ieu mah. Geus kabaca ieu mah kabaca. Ieu keur carita nomor kedua summat taqwa aman lain lalagaan.
nomor katilu mah geus jadi summat taqaw wa ahsanu sieun kapaharaman sieun kapermaksiatan khususna nu opat tadi umumna kuliah ing paharaman kemudian manehanana teh geus ngalaksanakeun perjalanan nu tadi teh kuari mah geus asa deukeut jasa jeung Gusti Allah pan urang teh diangkat jadi wali karas mentak dipertanyakan jelema sih jadi wali karasa apa teh karasa jadi wali teh aya nu henteu ngarasakeun eta keur nutup-nutupan karasa mana karasana asa eueuh dunia teh nu aya ngan Allah doang geus nyana teh engke asa kaduhung hirup nu kamari ieu duh aing eta Imam Ghazali caritakeun kos kitu Imam Ghazali geus diangkat jadi hujatul Islam tapi can jadi wali begitu trek jadi wali eta nu kamari magahan ngaji teh eta mah dosa aing magahan ngaji aing ngarang eta teh dosa aing dosanya na kos kitu teh eta ngarasa dosa sebab orang teu ngeunah tama ibadah kos ketika nah ini ieu we ibadah nu bener mah ieu cekeuna tuh ya Allah ku ngeunaheun ibadah teh geus teu boga pikiran naon iyalah summat taqaw wa ahsanu sedengkeun ka dieuna Gusti Allah wallahu yuhibbul sinin lain letik-letik ayat ieu teh mantap ge masyaallah hiji ku Gusti Allah dihampura dosa-dosa jelema anu baheula nginum arak haju ngimankeun jeung amal soleh lantaran nyana nginumna teh meme diharamkeun secara mutlak kakarak aba-aba doang aju kaburu maut kitu keneh nyana barang dahar tina hasil judi eta ge sami bae dihampura lantaran can turun ayat secara mutlak berarti luar biasa Gusti Allah mah ari encan datang ayat mah tetep bae dihampura kos urang ibadah aju teu nyaho dihampura bae mantak ibadah mah makin bodoh makin gampang jih atau makin gampang urang dek ka Mekah kemudian aya nama toab sedangkeun lamun toab teh kapan kudu boga wudu ja toab ka salat sedangkeun kuari hese ngaraksana lantaran atupan jelema teh ribuan urang kakarak ge salengka geus aya jelema urang takroni nya hideung antal jeung urang mending mun putih mah nya hideung nya batal man gereget eta urang kitu mah urang kalau urang India atau Pakistan tapi nu geulis teh bagon nu teu geulis mah makanya kertoab sih ceritakan gelis andai kata aja siapa mapan gitu bae pikiran teh batal kumaha tuh ji atuh taklid ke mazhab Hanafi mantak naon ja mazhab Hanafi mah teu batal mun antel kulit jeung awewe aja taklidna di mana ieu ti wuduna keneh apa ti toapna tergantung jelemana lamun santri ustad kiai taklidna ieu adalah ti wuduna lamun jelema teu mondok kuari ka Mekah titah taklid ti wuduna ge teu bisaeun bingung nya geus begitu wudu sampai engke bae tah dina toapna abdi taklid ka mazhab Hanafi nu cek mazhab Hanafi mah antel kulit awewe jeung lalaki teu batal geus bae wuduna sampai tapi nyana toapna toap make Hanafi jang nu bodoh mah atuh sanajan didedet ke emang bodoh entar cek Kangjeng Nabi al-amila madhabalah nu bodoh mah teu bogaeun madhab sebenarnya mah geus asal salat bae habek geus lah mentak beuki bodoh beuki babari ko solusia geus gitu gere carita ulah ngahesekeun ka nu bodoh mah iya tuh nu bodoh dihesekeun memaldekeun salat aya nini baheula ka abah cenah kula ieu kiai di ka Mekah ayo atuh jaya maka jangan teu bisa babacaan teu kudu babacaan nih nu bisa bae naon nu bisa mah jakul ge balelol cek nya teh zaman baheula ieu jeung kula mah cenah maca kul ge ulah maca kul sa sholawat bae jeung maca sholawat ge teu kudu babacaan babari meunang kiai teu kudu babacaan teu kudu eta cerita tetangga mah babacaan wah temen bodoh nyana asa pinter banda aja nyana dakwah di ditu oh cok kidamiati ge euy teu meunang babacaan ngunaheun ja ka kidamiati mah aing ngaji manasik gitu mah hese jasa ja ka kidamiati mah teu kudu babacaan sakiana ge teu ngunaheun hebat panda atuh tita babacaan kumaha boro-boro doa manasik kulhu ge balelol aduh ulah ka Mekah burung atuh
jangsanyanaeun mah asal ka ditu bae muter milu muter saing milu saing guys kucing-kucingan los untuk abah-abah babari bae Masya Allah ngeunaheun sarua jeung Ki Bustomi mun nanya masalah teh babari bae teh Ki Bustomi ge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ka Mekah cenah kula aja teu bisa doana kulo bae kulo cek Ki Bustomi teh tohap kulo aya saing kulo deui kuluna sabaraha sadekna sia dia sadekna sabaraha tumun 10 we 5 habak cek sarua ta abong saguru berenana di dia jeung Ki Bustomi teh saguru di Ki Prawira atuh kitu bae babari mentek ngeunaheun ka Ki Bustomi mah heuy cenah 5 bae kuluna ge eta hartina lain naon kiai teh ngangeunahkeun bae nu bodoh mah dipaksakeun ge hese bae tuh aju ieu si ustad milu ka nu bodoh atuh ulah bego ustad tuh ustad ti wuduna kene taklid da tuh Masya Allah tuh geus beda-beda ke derajatna di masjid teh ieu mah bodoh ieu mah santri ieu mah geus ngaustad ieu mah geus nyai ieu mah geus wali atuh beda-beda ngerendengnyana beda engke tahapanana nganu jelas mah asal menang pangampura Allah Subhanahu wa ta'ala tinggal bae pebatalanana ari mazhab Syafi'i mah teu batal ari mazhab Hanafi mah teu batal mazhab Syafi'i hitut batal atuh Hanafi ge hitut mah batal ke sia hitut aing mah Hanafi batal aing ngising nyaonya ngisingnya teu beres tuh kemudian ditajong kalau getih mimisan batal cek Hanafi cek Syafi'i mah teu babari geus antal doang teh jauh urang kaluar getih jacarang ja teurab atuh jacarang kaluar getih carang geus eta bae tah ka madzhab Hanafi jadi teu meunang hiji naon kitu ngaranna hiji pagawean ku dua mazhab tah eta doang nu teu meunang talpek ngaranna hiji pagawean dua mazhab teu meunang mun hiji pagawean kudu samazhab bae urang pagawean wudu samazhab pagawean toab samazhab teu meunang wudu nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang atuh toab nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang hiji pagawean dua mazhab teu meunang nu bagusna mah ti wuduna kene wuduna Hanafi toabna Hanafi ke ka salatna ge terus gitu Hanafi saharita mah ajeuna salat mah henteu mangga masalah teh eta kos kitu nah lamun urang ayeuna dua pagawean teh kumaha teh teu kahar teh dua mazhab teh kumaha kieu urang kuari toab ngamazhab ka mazhab Hanafi ai praktek terap taklid deui aing ka mazhab Syafi'i jadi berarti ya mah taklid ba'da kejadian tuh bae ngeunahna lah cek urang lembur mah sabada kejadian taklid okos kieu tadi da urang kudu Syafi'i aju toab bae Syafi'i kene barang antel ji antel Hanafi mah henteu taklid harita jadi sabada jadi karak taklid teu naon jang nu bodoh nu mantak beuki bodoh beuki babari ibadah mah nu mantak urangnya hadena bodoh alhamdulillahirabbil taklid aing ka Hanafi begitu geus taklid dia ka Hanafi ye geus taklid dia ka Hanafi ye urang toab antal jeung awewe teu batal jeung aing mah Hanafi antal deui teu batal malah mah Noel nya teu batal abong-abong teu batal Noel gelut sia di ditu mulai keur carita doang teu batal terap baca Hanafi batal kan aing ka Syafi'i Syafi'i baca teh batal balik deui aing ka Syafi'i cenah ge urang taklid sabada kajadian teu naon Syafi'i geus aing lah pokona mah geus Syafi'i ieu tak wari ieu mah keur carita heulanan keur carita antal je jeung Hanafi jeung awewe Hanafi ieu mah budak batal-batalna batal-batal modar bereuni mah keur carita talpek hiji pagawean teu meunang dua mazhab mun geus samazhab samazhab bae ketika nyana di mazhab eta batal atuh geus bubar masyaallah wallahu yuhibbul muhsinin mudah-mudahan urang kabehan diraksa ku Gusti Allah dibere daek takwa ku Gusti Allah dibere sabar ku Gusti Allah
diberi ihsan ku Gusti Allah sehingga orang bisa benar-benar ibadah ka Gusti Allah hingga akhir hayat orang husnul khotimah bisa mengucapkan kalimat thayyibah di akhirat aya di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syahida lan lamun nyekseni sapa ya rajul wa huma lan imra'atan bihasyimatin kalawan tatu hasyimah goblaha idoh kang ikut teteping dalam sadurunge hasyimah utawi idoh utawi tatu idoh lam yajib arsyuha maka ora wajib apa embohe hasyim alal madhabi ngatase kaul madhab wal yusarhi syahidu bil mud'alan becik mertelakeun sapa saksi sapa kang nyakseni bil mud'a kalawan kang den dakwa falau qala maka lamun ngucap ya syahid ngucap ing lafadz darabahu bisayfin mukul ya wong janihu ing wong bisayfin kalawan pedang pajarohahu maka natuan ya sayfu ing wong famata maka mati ya wong lam yasbut maka ora tetep ya kau hatta ya gula malah ngucap ya syahid ngucap ing lafal famata minhu maka mati ya wong minhu saking jarah au faqatalahu atawa maka mataini ya janihu ing wong walau golalan lamun ngucap ya syahid ngucap ing lafaz daraba rasahu mukul ya janing sidahe wong fan mahu maka ngagetihaken ya janihu ing wong ngucuraken getih ya janihu ing wong au fasala atau maka ngocorkeun ya dorbu damahu ing getih wong sabatat damiyatun maka tetap opo tatu damiyah sabatat damiyatun maka tetap opo tatu damiyah benda kuat ketetepan kisos temenang sembarangan kudu melalui ikror atau saksi dua nu adil. Jadi temenang sembarangan saputus-putus hukum nabai kudu jelas. Hukum eta kudu jelas sebab hukuman nu Allah. Kecuali hukum-hukum di Indonesia remeng-remeng. Akibat loba warung remang-remang jadi hukumnya remang-remang nulis jelas kasalahanna terketahui ku masyarakat janyana keneh nu ngabongkarna aman-aman baik nu teu pati jelas masyarakat teu nyahoeun dikorek-korek jadi tersangka tertuduh datang ka kuari hukum di Indonesia mah kos gitu baik disebut eueuh hukum buktina aya disebut naga Indonesia mah negara hukum ketika orang menelusuri hukum teu jelas nu maling kotok
di penjara anu miliaran aman-aman baik. Iyalah hukum di Indonesia. Orang bersyukur ke Allah lantaran di Indonesia terjelas hukum. Alhamdulillahirabbil segitu keayaanana ya orang syukuri we tinggal engke urusanana can anggeus anu mempermain-mainkeun hukum kuari jabakal pararai polisi sugan teh mah teu paeh qaid de sarua abri modar sarua nyana ge ngadenge kiai ge kojot sarua kiai ge kojot bae ai sia harnges mah ka aing burung atuh paeh kabeh ge siapa tuh menang disebut qaid teh juga gregeteun bae ka aing panaya tata carana ai ka kiai mah pupus kiai ngeunaheun kan gadengeuna sebab jana mah ahli ibadah kitu ge lain kiai Golkar ai ka pamalingan modar teh mah budak jadi sareng cucurut modar eta oh aya nu teu nyahoan mah aduh cucurut pupus salah nerapkeun teh budak oh masyaallah tuh nya geus ka bangsa pamarentah ge teu kudu pupus bangsa bupati ulah pupus meringkak bulu urang ngadengeuna ya mampus lah sedang segitu ge gubernur qaid sedang polisi kojot gitu lah nya teu ngeunaheun teh ngadenge gitu ye kiai sombong kiai ge beureunan teh mah naon mampus teu kuat siapa aing ngaba bener doang ngaba bener ja pamarentah teh kuari teu pati bener geus teu pati bener mah ulah sok disebut sopan-sopan geus bae modar geus manaya lurah panggading loba kuari nu ngaji lurah di dieu tetapi masya Allah orang bersyukur ka Gusti Allah loba di dieu nu ngaji mantan pejabat bahkan anu mesi keneh ngajabat PNS na nu bangsa encan boga masih handal geus luhur teu daekeun ngaji tetep nah iyalah masih bersyukur alhamdulillahirabbil tetep lobakeun nuranina nu masih keneh bolak-balik dunia akhirat loba keneh pegawai anu masih keneh konsisten ibadahna ka Gusti Allah cacak pagawe teu bener kabeh wallahu a'lam nyana jelema ngomong ya supira pegawai cenah teu balen kiai ge sarua pan kitu amat atuh aing ge nyaho aing nu sok nipuan nyana katipu oh sabangsa burung teh walau syahidahu wa huma lamun nyaksian seorang lalaki jeung dua wanita cukup tah saksi kitu kene lamun aya nu nyaksian dua jelema lalaki nu araradil cukup atawa hiji lalaki dua awewe cukup eta saksi nu geus kitu ngaranna nyaksian bihasyimatin qabla haidahun terjadi pembacokan sampaikan ka luka-lukana disebut luka hasyimah memeh luka hasyimah luka mudihah ido puyeng ngaji atuh pasti puyeng geus mah teu mikiran ngaji
mikiran diuk ngarokok balik atuh geus satu tepung terus sakitu ieu datang ngawuduk diuk ngarokok bahkan di luar mau kopi segala tah teu jauheun ku umpan ieu teh geus dibahas tentang pertatuan teh tatu teh aya 10 nu bergulir dina wajah hiji tatu harisoh dua tatu damiyah tilu tatu baudiah opat tatu mutalahimah lima tatu simhaq genep tatu mudihah 7 tatu hashimah ayatah kadalapan tatu munaqalah kasalapan tatu makmumah kasapuluh tatu damigo tatu teh naon cenah kitu sia mah nanyakeun kana Bapak geus dibejaan ya tatu naon tatu teh luka jadi luka-luka nu sekeliling kepala eta aya 10 ngaran-ngaranna geus dibahas ku urang iraha cenah kitu sia mah kitu bae pan dasar HS baeban ngajina alhamdulillah buku kiai cenah di imam tilok bisa HS barang ngaji waduh tunduh dianggap obat tidur ngaji teh kunyana geus urusan ganjaran atuh meunang bae ti mimiti berangkat ti imahna ge ganjaran ti Cikupa ka dieu ti Blaraja ka dieu ti Cepatan ka dieu beuh eta teh jangjang malaikat diamparkeun ka jelema-jelema anu rek ngaji miceunan kabodohan anu neangan ilmu Allah jang ngadeukeut deui ka Gusti Allah kadeleuna mah bapak-bapak ibu-ibu teh lempang di luhur jalan anu rusak kerusakan jangan dibenerkeun ku ya padahal mah eta teh keur lempang di luhureun jangjang malaikat Masya Allah tiap-tiap lengkah dosa raragagan pohara jasa datang ke majelis teh geus eueuh dosaan saeutik-eutik acan nu mantap tenang tentrem datang ke eueuh masalah keur ngaji ge bisa HS pohara pada ngeunaheun jasa Allah ayat tatu nu dingaranan tatu Hashimah luka ngarana luka Hashimah teh tamisu memena tatu idho matu dihul azmi ayat tatu ngarana tatu idho mun dibacok tek melah dagingna belah luka ngarana tulang kadeuleu ta eta ngaranna tatu atau luka mudihah lamun datang ka jero prek eta datang ka hancur tulangna nu kitu ngaranna tatu Hashimah eta mengaran-ngaran cek bahasa Arab urang ge sarua di urang lah tama katoel doang sapira kena golok setik mata kasuat disebutna setik rada jero teh mah cenah tulangna ge kadeuleu putih tah eta disebutna bohewel itu ngaranna urang ge sarua bae lamun datang ka truk tulangna ge ajur boh tah mah budak ringsek eta kadeuleu kan urang ge urang bahasa-bahasa urang ge sarua mun diakur-akurkeun kan ieu mah kulantaran nu ngarangna Imam Zakir Al-Ansor urang ditu urang seberang atuh make bahasanyana jeung ieu mah bahasa syara meunang ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun ditarjamahkeun make bahasa urang ya kos kitu tadi nah ieu Zaid kena bacokan kuki Umar
kemudian kaasupkeun bacokan Hasyimah lantaran tulang narada hancur nu memehna ieu teh kadeuleuh heula tulangna idoh ngaranna Ki Zaid terluka usaha kena lukana ku Ki Umar na eta teh perlu saksi lamun mah Ki Zaid ngalaporkeun tentang penganiayaan terhadap dirina nu dianiaya ku Ki Umar maka teu meunang sambarangan tampung heula di kepolisian laporna ka polisi tambong panggil ku ari Ki Umar ketika terjadi aya saksi mun aya saksina saha saksina ternyata Hamid jeung Mahmud waduh adik kakak masalah anggil Hamid jeung Mahmud Mahmud ya kamu siap menjadi saksi tentang terjadinya penganiayaan Umar terhadap Zaid? Siap Pak. Kok kamu siap jadi saksi? Sebab waktu itu saya ada di situ Pak. Berarti kan tinggal diinterogasi kebenaran. Bener apa henteu ieu teh saksi lantaran ku ari mah loba saksi palsu. Oh hambalayah ku ari mah. Saksi-saksi palsu teh. Atawa Mahamid nama geus aya ieu tinggal neangan hiji deui eueuh ai jol horenganan aya Fatimah jeung Zainab harita teh aya si Hamid jeung Fatimah jeung Zainab nu siap jadi saksi aya ta saksina maka interogasi untuk kebenaran anterkeun ku polisi mah lain yang mutus hukum hanya mengantarkan ke meja hijau. Polisi mah tugasnya hanya pengamanan dalam negeri, abri untuk pengamanan luar negeri. Geus polisi mah ulah sok mutuskeun hukum teu bogawan hukum polisi mah. Bogana ngan priwit doang. Sakitu doang polisi mah. Nu mantap kamari aya polisi ceurik bae ditanya kunaon diceurik? Priwit leungit. Polisi ondo tong gitu. Tah ieu polisi mah hanya menampung setelah eta anterkeun meme dianterkeun di sel heula sakitan nih ngaranna setelah data-data geus komplit bawalah ke meja hijau ke jaksa didinyalah engke kanon kitu ngaranna ditanya diinterogasi kebenaran anak dengan dua saksi tadi maka cak di dieu walau syahidah wa huma lamun Hamid nyaksian dibantu ku Fatimah jeung Zainab tentang penganiayaan Umar terhadap Zaid anu ngajadikeun luka Hasyimah nu qoblaha idoh memehna terjadi idoh heula kadeuleu kabohewelanana tulang kadeuleu kemudian ternyata sampaikeun ka luka Hasyimah eta sakitu teh lam yajib arsyuha alal mazhab encan bisa dipertanggungjawabkeun kudu kumaha kudu ngajelaskeun heula sagala rupana praktek-praktek nanu siap saksi bener-bener ngajelaskeun tentang kejadian tersebut. Jadi itu bukan gambarangan tetap kayak besi dipermain-permainkan. Masya Allah. Wal yusri syahidu bil muda kudu ngajelaskeun saksi kana mudaan andai kata falau qala lamun saksi ngomong darabahu bisayfin Umar mepeh kaki Zaid ngabacok kaki Zaid make pedang pajarahu kemudian pedang anu dilemparkeun dibacokeun ku Ki Umar terhadap Ki Zaid terjadi pelukaan ngalukai akhirna pamata andai kata Zaid maut lam yasbut encan tetep kisos hatta yaqula famata minhu hingga saksi ngajelaskeun bahwa kematian Ki Zaid benar-benar itu terjadi dari luka yang dilukai oleh Ki Umar. Kakak mun geus kitu.
Aya tidak artinya tapi gering. Saksi ayah Hamid jeung Mahmud misalna. Panggil saksi. Aya bener maneh Hamid. niat penting nanti dah Mahmud bahwa maneh teh nyaksian terjadi pembunuhan Umar terhadap Zaid. Betul. Kumaha coba cara membunuh? Cara mencarita syarat berarti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakikat eta teh dibawa ka mana ka rumah sakit dan ka malam Kanjeng Nabi Muhammad tetet can bisa dipertanggungjawabkeun da sakit-sakit itu teh kudu jelas mana Allah nerangkeun Amin bahwa kula nyaksian terjadi pembunuhan antara Umar jeung Zaid tadi dibaca maca hakim kula geuleuh jasa ngabacokna Ki Umar terhadap Ki Zaid begitu ngabacok dah kula kadeuleu nyolewahna ngebohewelanana di mana coba lukana alladzina amanu yakni jalma-jalma nu iman lain asal alladzina ikin mausul amanu sila wal mausul mausilati anda pembeheul kepada al-mu'minun kemudian dua kali kedua digerakkan kubusi Allah digerakkan kubusi Allah di kita wahai jelma nu aringan sehingga Ki Zaid lalaki rek awewe di mana bae ayana katungtung hirup kene Umar terhadap Ki Zaid tiba alaikumus syam dipardukeun ka marana kabeh mana nyaksian bener jadi seruan Allah teh ka alladzina amanu maut kula nyaksian kan waktu Allah jata manggeus usuluh neraka baca kapae sabaraha poe Nasrani Kristen Katolik Protestan yakin bahwa Gusti Allah sama bakal jadi penghulu neraka jahanam urusan ka dieu teh nyaho budak konghucu hidup jadi kita kuasa Gusti Allah lengkap doang tama hirup ge racun sorangan moal kepala ku aing dibebas-bebaskeun ku Gusti Allah aing geus jadiakeun neraka 7 neraka teh tah jeung ti eta reungit sih rambet ku aing dititah mah bebe di mana bae ayana jelema nu iman ka aing iman ka rasul aing ialah urang kabeh anu khususna umumnya di mana bae dulur urang mukminin mukminat sadunya itu disebutna rengitan kan diteru ku Gusti Allah kita ngalaksanakeun alhamdulillah ya rabbil kan urang teh jauh selama 1 minggu tah lamun memang ieu besi aya nu ngahiri urang cikupa misalna pan urang di kita puasa ai umat pabaheula teu kitu aya anu ngahiri emang hirian urang cikupa jawabkeun saksi tersebut kakana dibere duit 100.000 adina 50 adina datang kematian Ki Zaid saya sendiri menyaksikan bahwa betul-betul luka seperti itu luka yang mematikan jelas lain ada unsur-unsur lain jauh Ki Zaid kudu nginum racun mah bener ge nya pemabok majikan rada gelis ngahiri sesek neuleuh mabok di mana eta cenah ngibing di mana deui itu di nelayan mabok da jeung sa jeung kula sih ieu ge saksi blok urang dititah puasa beusi aya nu ngahiri cek Gusti Allah disinonimkeun kama kutiba alal ladzina min qablikum sakumaha dipardukeunna puasa ka umat maraneh kabeh ka memeh maraneh kabeh umat memeh maneh ge sarua dipardu umat Kangjeng Nabi Musa aya puasa umat Kangjeng Nabi Isa aya puasa umat Kangjeng Nabi Ibrahim aya ki uji sok macem-macem bae emang aing kos pakot gambar sababar macem umat Kangjeng Nabi urang mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buatan meureun bulan terus continue berturut-turut umat Kangjeng Nabi Isa mah beda sapoe puasa sapoe geus bulan teh 15 poe memehna dititah puasa genep poe nah urang Kristen ditambahan sabulan Sya'ban nyana puasa bae ditambahan jeung Ramadan eta nitah ti Gusti Allah panitah nyana doang kahayang nyana supaya dianggap hebat
supaya dianggapnya nate ahli ibadah. Hayang dibarere duit, hayang disumbang, hayang diagung-agung, hayang dimulyakeun. Nah ieu akhirna dibatalkeun ku Gusti Allah. Puasana ulah kitu kieu bae puasana ieu cara diawali ku mabok ku tawuran. Cara puasa anu diturunkeun ka Kangjeng Nabi urang ta bulan Camtok. Nu jadi gubernur itulah di zaman Gus Dur Kamal ku Gusti Allah kita puasa di bulan Ramadan. Sebab Kangjeng Nabi syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum syiyam. Walau syahidallahu wa Allah dipardukeun puasa digunakeun qiyamul lail hamid nyaritakeun tentang torobna darbuna pemukulanana maka pedang kemudian melukai kita jahit paengan sakadar sakitu doang encan bisa dipertanggungjawabkeun hingga saksi kudu ngomong sama tamimbu baik kizayat akibat dari luka karena Allah karena maka jelas Umar ngabunuh Kisaid sebab bulan siang tidak pembunuhan etalah keluar tidak sana bersih alam itu saksi percis kos kakarak dilahirkan walau kola lamun ngomong si saksi barosa Ki Umar karena sirah Kisaid pad mau kemudian bocorkan getih jatuh natatu damiyah sakadar ngocor getih iya bisa dipertanggungjawabkan karena tatu damiyah tumi di mana dibacok kendaraan Kangjeng Nabi sabaraha Muhammad bisa dipertanggungjawabkan melalui penggantian emboh ngaranna Kangjeng Nabi man fariha biduhuli Ramadan sajelma si kami gula nyaksian bahwa Zaid ketual kupeso Ki Umar dalam perseteruan anu dahsyat untung Ki Zaid bunga doang ku datang na bulan Ramadan haram kan neraka bunga doang kan puasa amat lumayan kan puasa canon bunga doang moal kan neraka bisa kelit lumayan ngan lain bunga mapan lain disuhan bisa ditetep di sabar ditanya ye kabehan sia bunga santai ye asupna bulan Ramadan geus bejaan ku kiaina bunga mun ditanya mah naon sebab anu mentak bunga eta ngabuburit rame di Citra Masya Allah bari ngadaguan kebegan jagong antingna gede sabolah buukna beureum sabolah eta bae taresep jas aya nu lain kitu aing ngejalain kitu bunga ya kunaon bunga teh aing mah lain naon bukana doang aduh asana kunaon mah rujak di dia sirup, di dia kopi, di dia susu, hampir aing teu bisa salat maghrib. Eta doang tah ieu bunga teh. Aduh, macam-macam aing saurang deui mah lain, aing mah bunga puasa teh sahur doang sahur. Kunaon ngasana geunah eta sahur teh jadi geunah kan ku emak aing. Jadi eta nikmat jasa sahur aya tapi aya nu kieu di Cikupang mah aing bulan puasa lain kuna naon ciloknya heubeurang eta bae nyawa teh maghrib bae ambo pohara aja Masya Allah macam-macam jasa jelema bunga kedatangan Ramadan teh macam-macam memang lamun encannya mah kajroona Ramadan pasti kitu mah mantap kudunya heula kana jerona kana eusina Ramadan aya naon sih pasti urang ge bakal bunga
Lamun nyaho keagungan Ramadan, mun nyaho ka kemuliaan Ramadan, mun nyaho kana kagagahan bulan Ramadan, pasti sahabat ge bakal bunga. Ai kitu kumaha Ramadan? Ramadan malain sembarangan. Nomor kahiji tadi dijelaskan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kagagahan bulan Ramadan bisa ngahapus dosa nu geus jeung nu encan coba eta. Gagah jasa ka bulan Ramadan. Beberean bulan Ramadan teh gagahna bisa ngahampura dosa nu geus jeung nu encan. Kakarak wih, mantepnya. Urang ge kadatangan jelema teh aya anu bunga ka urang, aya nu biasa-biasa bae ka urang, aya anu sebel kadatangan jelema teh. Aya anu datangna ka urang ngabungahkeun jasa, di mana datang sonona luar biasa, ngobrol tepati loba begitu, ku urang nanya naon kebutuhan, dicumponan ku nanya manehanana, bahkan diliwian, bahkan ngajangjian di manehanana. Ieu mah kakarak sakieu ke bulan hareup mah mungkin 2 lipat, insyaallah mudah-mudahan kula aya milik bae asana ka ditu nama ecak dibuktikeun ku nya unggal bulan mere nyana teh di hareupeun imah kieu bae ka mananya Pak Haji nu eta teh eta. Tah di arep-arep sebab bunga. Aya nu biasa-biasa bae datangna ka dinya aya habar mah bunga mere mati lo. Beres tadi. Aya nu ka dinya dengan moal ceurik doang. Mawa ceurik ka dinya teh. Kunaon penta tulung jakenan. Anak geus asup sakola kurang duit 2 juta. Nu kamari ge can dibayar. Ya kuareng minta tulung deui bae. Tah eta mah lamun datang deui teh beja ka pamajikan, beja ka haji eueuh kitu. Eta teh tamu teh macem-macem. Yeuh keur carita jelema nu henteu ikhlas. Datangna bulan ge sarua bae tah kos kitu teh. Lamun bawahan kadatangan atasan bunga lantaran atasan biasana sok barabere. Tapi baheula nu kuari mah lain, justru atasan teh neken ka bawahan, bolon kuari mah. Baheula mah mun kadatangan pimpro teh bunga, tapi kuari mah mun kadatangan pimpro teh sebel lantaran pimprona nyundakan malulu. Eta di ditu di Malaysia. Menang niru di Indonesia eta ge sarua. Baheula mah kadatangan bupati teh bunga lantaran bupatihna nyumbang, bupatihna tah jang anuna. Kuari mah bupati geus telepon ka camat, kondisikan saya mau datang, goblok itu teh bupati. Eta di Lampung tah mah kos kitu. Menang niru di dieu di Jakarta. Jadi kos karar itu kuari mah tah. Baheula mah lamun di sakolahan datang penilik, wah eta guru bunga kabeh. Budak bunga kabeh lantaran dek dibere ilmu, dek dibere penerangan, tur manehanana nyaritakeun aya kelebihan dana di atas jang guru. Kuari mah pendidik datang ke sekolahan nyana menta dikondisikeun tolol di goblok. Eta di ditu di Jogja teh mah. Sekolahna di Jogja tuh di dieu ge diteruskeun karari itu. Nariruna Yahudi bae kabeh. Jadi teu bunga, budak guru kadatangan penilik emang bunga henteu, merengket. Irisan. Tungtungna manu ditekeun orok, kondisikan buat atasan kita. Jadi karar itu ya, seuri heueuh meureun tah kajeng kumaha teh. Guru tanu seuri guru kajeng itu. Tetep cali lain deui. Nu beres. Mudah-mudahan kuayana pengajian ini jadi beres, bawahan jeung atasan beres, rakyatna jeung pejabatna beres, muridna jeung guruna beres. Kuari mah boro-boro dek kadatangan bupati atau atasan, boro-boro dek kadatangan pimpro, boro-boro dek kadatangan pendidik, ya bawahan teh, sangkilang murid dek kadatangan guru nirisan. Murid dek kadatangan guru nirisan. Emang kuna urut bulan kamari ge guru ka dieu aing kotok can kabayar. Kuari dek datang di embe asana ye. Guru begitu teh. Eta kiai eta. Bangsa kiai Golkar biasana guru teh. Masyaallah hese biasa anu kurang datang teh jelema bunga.
Coba lamun kadatangan ku kiai bunga jasa emang gonon gitu. Nya nama mau berkah tata dina aing keur memeh datang mah dagang teu maju barang kadatangan nyana mejejes darah. Tambah lebay bodalna diangkut ka apa punya. Eta teh bunga takut itu. Aya teh guru bae geus salah guru ngaji bae geus salah kiai bae geus salah. Oh atuh ka ditu nang sangat didik ya di Indonesia sehingga kadatangan kiai bae ge teu bunga luar biasa. Ndek ngundang mubalik bae masih perhitungan gina sabar duitnya. Kok gitu sih? Itu deh kumaha ilalakona kok bisa jadi kieu gara-gara bintang film milu jadi dai. Gara-gara musikus jadi dai. Anu nyana mah memang fokus kadinya lain dek dakwah aju kiaina deui ka babawa. Tungtung nama ambalayah kabeh. Teu bunga kapanggih jeung kiai kapanggih jeung guru ngaji teu bunga lantaran nyana sarua jeung preman di sisi jalan. Di pengkolan ojek di Pasar Baru Tangerang. Naon bedana? Ngadieu mah preman bersorban. Lamun di PNS mah preman berdasi, lamun nanti itu mah geus puguh preman bergelang bahar. Jadi gua hari emang gila lakon jadi preman kabeh. Mudah-mudahan orang kabehan jadi preman Allah, berani maju demi Allah, berani berkorban demi Allah. Kajian orang jadi preman Allah Subhanahu. Atributna bebas. Dekumaha bae. Gagah Ramadan. Ku gagahna bulan Ramadan urang bunga. Sebab kahiji bisa ngaleulitkeun dosa-dosa urang nu enggeus jeung nu memeh. Masyaallah cak urang pohara amat eta bulan Ramadan teh. Nomor kedua, Ramadan eta bisa supidati sayatin setan bisa dibelenggu ku Ramadan. Bisa dirantai ku Ramadan deh. Ku kagagahana bulan Ramadan setan-setan jeung jin teh dirantai ku bulan Ramadan. Saha nu bisa ngarantai ka setan? Ka anak urang teu bisa ngarantai. Nazarudin ge teu bisa dirantai. Para rese jasa senturi teu bisa dirantai sebab acak-acakan ka dituna. Ieu mah jurig dirantai ku Ramadan. Mudah-mudahan Nazarudin beunang dirantai ku Ramadan. Bangun greget cenah. Boleh disebut-sebut sebab sama terus ka istana jurusanana. Antupkeun we lanan. Aduh, masyaallah di urang sabaraha ranteun loba biasa. Urang teh na apa tuh bisa dirantai sih? Mun bener-bener eueuh jangan rantena bebeja ke kula siap kula pangodokan aya keneh tukang nyeun rantai di pangodokan nang neng nong ya teu nyahoeun ya setan teh dirantai ku bulan Ramadan ku gagagahan jeung ku keagungan Ramadan setan dirantai masyaallah geus asal asup ke bulan Ramadan urang geus moal babarengan deui jeung setan kecuali jelemana nu ngahiji jeung setan. Lain deui eta mah. Dak para ulama ngajelaskeun hadis eta nafsiran eta rami. Dipertanyakeun ku ulama di zaman sahabat keneh, pan setan dirantai.